Tip, udah kemana sih? Saha Atuh si Subek jeung si Memet. tanyaho aing ge hareas meureun. Piraku nawae kuari hes kene. Lah budak ieu min puguh pagaweana HS be unggal poe kegiatana. Eungap meureun tip nalika kehidupan tak seindah mimpi. Bisa jadi. Min si Alda tuh. Pokoknya kudu aing kasih Alda heula. Ho. Alda, Sia Min, nya kemana sih ya? ndek balik. Oh, kayak aing sore kayak mesianya. Ih, ndek naon? Ulah lah, saya masuk hayang ngopin kena di mah aing. Moal koda, tenang aing ge moal hayang ngopi. Jo hayang naon sia ka imah aing? Atuh teh hayang nanaon, cuma hayang ngobrol-ngobrol be jeung sia. Ngobrol-ngobrol doang tah. Atuh hooh. Ulap amat aing ngalayanana. Anjay, belagu amat si Alda. Amun ndek ulin ka imah aing mah kudu mawa kadaharan, ampeng aing ulah asup angin ngobrol jeung siana. Emang siang dibawa kenaon Alda? Sia teh nyaho aing. Aing mah jelema loba duit. Ho tah. Holah, aing mah goreng-goreng ge. Dompet mah tebel bae. Oh, berarti biwir jeung dompet sia saruanya sama-sama kandel. Eta sia sok mau mawa biwir. Ho Min hampura. Yu kumaha? Kajen ulah aing kayak sia. Ho kajeun, asal masih mawa martabak bae ka imah aing na. Oke siap, karang martabak maletik bagi Kang Amin mah. Ho sianya. Tah kitu, karak mah resep aing Min. Ulah sieun jeung Kang Amin mah, hayang nanaon ge pasti dibawakeun. Oh, honggeus aing rek balik heula. Ke sore lamun sendek ulin ka imah aing ulin bae. Oke, calon bebekku. Pan ngajak bae eta biwir. Dep, tukang martabak anu paling ngeunah jeung paling mahal di mana sih? Cindek meuli martabak tah. Oh, Asik, sia nyahoan bae aing keur lapar. naon deh aing meuli martabak lain jeung sia. Terus jeung saha jeung Min? Jeung calon bebek aing lah si Alda anu bae nol ngabaranyai. Bajar teh mandek meulikeun aing kitu sia. Oh, geus kieu ku aing sia dibelikeun. Tah mun kitu aing resep Min. Sia yeuh. Ju di mana tukang martabak nu ngeunah? Tuh di ditu Min di pasar Rebo. Eunah sia martabakna. Nu bener sia. Oh, Lamun jam sakieu geus bukan can ge. enggeus meureun lah. Ju daek sia ka ditu. Meuli martabak tah. Lain, tapi titah tutup tukang martabak apa ulah jualan. Suwe sia Min, pajar teh mah aing kita meuli martabak gitu. Atuh heulah meuli. Daek mung sia ka ditu. Tek bae Min aing mah. Kadi ge duitna. Oh, geus pake duit sia heula engke ku aing ganti. Pan aing mah teu boga duit Min. Ulin teh kos kotok tiluk mawa duit. Ripuh. Kumaha ge Min? Jang mah jelema balangsak puguh. Oh, geus. Bawa ya dompet aing. Belikeun kana martabak kabeh. Sakalian jeung gerobak-gerobakna mamang-mamangna segala. Mahar amat Min. Oh, geus geura. Nangkun yang di dieu. Met, kunaon sih ngelamun Bek? Itu kalau naon bek, Lah bohong sih ya. Keraya masalah sih nya. ento kok bek, Terus keur ngelamun ke naon sih ya? kieu bek. Sebenarnya mah aing bogoh ke si Alda, Terus? tapi aing bingung bek. Kira-kira si Alda bogoheun teu ka aingnya? Met, kos gitu dijen bingung. Geura nembak be, aing manehna bogoheun mah kayak diterima iya. Main tembak-tembak bae si ama. Yuh si Alda teu bogoheun ka aing. Yuh kayak ditolak ayo. Tunggu resiko lah ditolak mah. Ih sindak, menyala laki si ganteng aing ditolak keneh bae ku bikang. Ai sia ngarasa sia ganteng mah kuduna pede lah. Oh sih nya, moal mungkin si Alda teu bogoheun ka aing. Oh, kudu kitu, kudu percaya diri hirup mah. Oke lah, kayak koing tembak si Alda. Geraan atuh tembak si Alda, bisi kepilihan batur. Oh bener, ulah sampai aing milaan pokona mah. Lah. Kori baik tuh nya aing nembak si Aldana. Oh, geus geura tangkeun ka si Alda. Oke, doakeun aingnya. Siap.
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memet, aya naon, Met? Tuh aya naon da? Tadi mah dekajakan ulin, lamun Alda tuh sibuk mah. Oh, ulin ke mana tuh, Met? Kamana be? Nu penting mah urang bisa ngobrol-ngobrol duaan. Atuh aing nok ngobrol mah ti dieu, Be. Atuh ngobrol di mau endah lah. Moal endah kumaha? Geus hayu be, sekalian urang dek ngomong serius. Oh, geus hayu. Woi Min, sorangan bae mentang-mentang jomblo. Eta sia, sembarangan amat nyebut kain jomblo. Emang kenyataan kan sama jomblo? Emang aing jomblo, tapi aing mah embung disebut jomblo. Dih, aneh sih mah. Atuh teu pantes bebek, banget kos dilan kieu disebut jomblo. Ganeng sih ya, tengah acah hirup teh ya. Emang aing mah ganteng bek, toko sia, banget sih kos salak. Oh, lamun lain anak jelema geus dicekek koeng sih ya. Walas cuy, walas. Ulah emosi. Eta bewir ulah dimenyon-menyon, pinajieun. Bodoh, daripada bibir sia teu dipenyon-penyon ge pinajieun. Ulah salah sia. Awewe mun geus nelebewir aing kutap ketap. Yang utah aing gade ngebacot sia. Teu percaya sia. Min, ya martabakna. Wih, martabak mantap ya. Mantap. Eta nu saha? Ieu teh aing meureun. Ya dompetna. Geus tah gara jeung anjing si Subek. Asik. Naon buru cek ka dieu lah. Pelit ya, Tit. Cenah kemana Bilatong? Kepo. Ish. Geus ih geura buka aing lapar ya. Si hayang kitu. Oh, Hayang bae jeung sieu mah he. ih pelit sih he. Rajin lah. Aing capek-capek meuli. Da, tangguhan heulanya, urang dek liceng nginum ulan. Oh, heueuh, Met. Ya eta mah kos si Alda. Si Alda eta mah. Alda, Sia, Min. cek nanti dia. Keur nungguan si Memet. Nangguan si Memet. Heueuh, si Memet. Keur meuli cai minum heula. Geus atuh, nah nangguan si Memet. Mending urang balik. Dek naon sia ngajakan aing balik? Ai sia kumaha Alda. Pan aing tadi geus ngomong dek aing mah sia, geus mau martabak segala aing. Nya, Min. Aing poho. Aduh, kumaha sih? Geus saya balik. Woi, Belatung Nangka, ngajak ke mas Alda. Nah, si banteng Spanyol. Si Alda mah diajak balik ku aing. Aduh, kakak Sepun ngajakan si Alda balik. Kan di jeung aing, baiknya kudu jeung aing. Geus dak ulah ribut bae. Min, geus urang ngobrol ti dieu be, ulah di imah. Atuh mal endah ngobrol aya banteng Spanyol mah. Kajen lah, urang ngobrol bareng-bareng bae di dieu. Da, tapi urang rek ngomong serius, ngajakan ulin Alda ge. Eta sia, nek ngomong serius cenah. Gandeng saya Belatung Nangka. Ndok ngomong naon kitu, Met? Moal endah ngomong ge, ari aya si Belatung Nangka mah. Aduh, emang ndok ngomong naon sih? Nyaho coba aing ngadenge serius amat sih dak. Geus kieu da, disaksian ku si Belatung Nangka. Bahwa urang rek ngomong, urang bogoh ka Alda. Wawanian nan nembak calon yang bebek aing si Alda. Gandeng samen ulah ka ngomong, di sini tang kemos pe disebut sia. Kumaha nya, Met? Alda bingung. Atuh ulah kudu bingung da. Ari bogoh ka urang mah tinggal ngomong doang sih. Najis pepedeun. Geus da tolak bae ulah ragu-ragu. Dasar banteng Spanyol. Nyamar bae sia kos listrik. Alda tuh bisa ngajawab, Met. Alda bener-bener bingung. Bagus cai ya. Geus met, kuduna siapa ka? Mun awewe tuh bisa ngajawab, berarti manehna teu bogoheun ka sia, alias manehna isina nek nolak sia. Sotoy sia Belatung Nangka. Debejaan, teu percaya ka bos beling. Emang hook itu dah. Met, maafnya, Alda tuh bisa nerima Memet. Oh no.
Sakitnya di mana, Met? Di sini. Dah, kuari aing anu nek jujur kasih ya. Sebenarnya aing bogo jasa kasih ya. Sia serius min. Juyo ceritana sia nembak aing. Atuh ya aing keur serius keur nembak sia. Atuh sia mah nembak sih, sua sia bae, eueuh jeung lembut-lembutna. Bahasa makajin dah kasar ge. Nu penting mah hate, lembut, tulus, cinta, lope, mencintai kamu Alda. Kumaha sia daek mung jadi kabogoh aing. Dijamin dah sia jadi kabogoh aing mah bahagia dunia akhirat. Heuh min, aing daek. Kumaha da kurang kadenge. Heuh min, aing daek jadi kabogoh sia. Serius kan? Heuh. Yes. Ya. Martabak spesial buat Alda. Ma anjing bawa kabogoh, ma anjing bawa kabogoh. Action. Oh enggak sih ya. Dompet aing ya, bawa ya kabeh. Deh. Alasun. Ayo Pak, kopi batenya. Action. Oh enggak. Bawa ya dompet aing kabeh. Martabakna jual jeung mamang-mamangna. Martabak jual ku manca. Balik loh. Oh, Beli. Bye. kepo geus gerang ngopak bae jeung si Subek si Latif. Salah. Action. Emang hoax itu dah. Heuh met. Sini kerai. Goblok dia mah. Jangan sorry. Sama langsung sorry bae. Can bego. Bacot. Aduh kitu meureun dah. Hah? Aduh, syuting kehujanan ripuh. Ripuh. Expired buat apa dan ngapain malu. Yo kumaha men lanjut ada. Nyayu pusing ripuh ya. Masih ada isu PLH PKL sekolah.